Bismillahirrahmanirrahim. Wengi Rebo biasana sok tamat ke rumah kitabna kitab lembut risalah tentang rumah tanggi anu semakin mendalam, tapi ya wios ente pamuget tos darewasanya kitabna Fathul Izar teh fataha tahu fathan teh masdar taukid, jadi bener-bener kata kerja nu dibendakeun proses muka al-izar sarung fi kasfil asror au qatil hars dina mukakeun rahasia-rahasia waktu-waktu hars ke maknana eta teh ke urang pelarian deui ngan kadituna teh al abkar teh parawan nya artina dan ke dibahas khusus judul aya mah langsung we kanggo ieu anu nukil kitab Fathul Izar barokah Fatihah barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokah tur nadapi tulung kalawan nyebat zat anu jenenganana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sareng deui sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit itu Allah di akhirat bungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu risalah atanapi kitab nu dinamian kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla. Tos aya barisan. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa azza jaruhul ladzi. Alhamdu ari sakabeh puji aya sakabeh aya jenis ngan di dieu mah urang sakabeh be jadi ngaliputan sadaya puji gitu ngan sok anu ngalogatan alhamdu ari jenis puji nu opat qodimun li qodimin qodimun li hadisin hadisun li qodimin hadisun li hadisin tapi ieu mah alhamdulillah pokona mah sadaya puji eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Kala engke mah kada aya lampu di dieu ya simkuring mah tos ripuh lampu penerangan geuning atanapi simkuring bade ngabantun ke alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah alladzi dat atanapi alladzi anu alladzi dat atanapi anu Jalla maha agung itu alladzi Jalla anu maha agung itu alladzi naon qadruhu darajatna itu alladzi
naon qadruhu darajatna itu alladzi atanapi kekuasaanana itu alladzi wa ajja jeung anu maha mulya. Ulangi, alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Gusti Allah teh alladzi anu atawadat jalla anu maha agung itu alladzi naon qadruhu darajatna itu alladzi atawa kakuasaanana itu alladzi wa azza sareng maha mulya naon jaruhu pangraksana itu alladzi naon jaruhu pangraksana itu alladzi itu Allah maksudna nama alladzi ja'alan nikaha sababan libaqa'i naslil anam alladzi anu dat alladzi anu atanapi dat ja'ala anu parantos ngajadikeun itu alladzi ja'ala anu parantos ngajadikeun itu alladzi an nikaha kana nikah an nikaha kana nikah an nikaha kana nikah sababan kana jadi sabab sababan kana jadi sabab sababan kana jadi sabab libaqa'i naslil anami libaqa'i naslil anami pikeun langgengna turunan pirang-pirang manusia gitu. Jadi kesimpulan sementara teh tujuanana nikah teh nyaeta pikeun libaqain naslil anami pikeun ngalanggengkeunana turunan pirang-pirang manusia. Di mana-mana nikah tanpa seorang anak rasanya hambar hidup ini gitu. Dan tujuan pernikahan teh supaya kenging keturunan. Kapan dina ukudulu jen ge disebatkeun engke teh gitu. Dina Quratul Uyun gitu. Kuring teh kami teh dawuhan Rasul resep ka umat anu nyeueurkeun palaput putra sabab jang naon kanggo penerus gitu, jang generasi penerus. Wawasilatan jeung jadi pelantara wawasilatan jeung jadi pelantara ilastibaqis syu'ubi kana pacampurna pirang-pirang golongan kana pacampurna pirang-pirang golongan kana pacampurna pirang-pirang golongan wal aqwami jeung pirang-pirang kaum wal aqwami jeung pirang-pirang kaum wassalatu sareng ari rahmat tegasna kadeudeus sareng kanyaah gampil ieu mah wassalamu sareng ari kasalamatan ta'ala sayyidina moga tetep pikeun Gusti pamegat urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustofa anu dipilih al mustofa anu diselir anu dipilih Sohibil izzi anu kagungan kamulyaan
wasidki sareng kagungan kajujuran, wasidki sareng kajujuran wal wafa jeung nyumponan janji. Rasul teh anu dipilih anu kagungan kamuliaan, anu kagungan kejujuran jeung kagungan naon nu sok nyumponan janji. Wa ala alihi sareng ari itu rahmat salam teh muga ala alihi tetep ka kulawargina Kangjeng Nabi, wasobihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi asyarifi anu marulya, asyaropi gitu, asyaropi anu marulya, asyaropi anu marulya, nujumil huda, nujumil huda, nujumil huda anu jadi bentangna pituduh, nujumil huda anu jadi bentangna pituduh. Ta eta kalimat nujumil huda teh asupna kana ilmu balagoh, bisa lebet kana ilmu bayan. Jadi pituduh anu diumpamakeun kana bentang gitu. Nujumil huda nu jadi bentangna pituduh. Wasopa wasopa sareng anu bersih, wasopa sareng anu bersih. Amma ba'du, amma ba'du anapun saparantosna maos bismillah, alhamdulillah, sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi, pahadihi maka ari anu hadir, maka ari anu aya atanapi anu hadir dina ieu hate, cek mualif atawa cek musonif teh, pahadihi maka ari ieu anu aya atanapi nu hadir dina hate eta kurrosatun hiji kitab, eta kurrosatun hiji kitab, sogirun anu letik anu lembut, naon hajmuha kala amma badu pahadihi maka eta kurotun sokirotun hajmuha anu gitu tur hajmuha atur anu sogirun opone hajmaha naon hajmaha naonana hajmaha ukuran nana kapan jadi naon tamyid berarti mimna dijabar ke naonana hajmaha ukuranana latifun tur anu lembut naonana saklaha bentukna jalilun tur anu agung letik lembut jalilun tur anu agung tapi naonana qadroha darajatna adimun tur anu gede nu ageng da ari adimun mah diidopatkeun kana sogirun diidopatkeun dinaackeun ditabekeun kana lapad sogirun adimun tur anu gede naon nana napaha manfaatna tastamilu anu ngawangku ya kurosah
Tastamilu anu ngawangku ya kurosah ala pawaida kana pirang-pirang ka naon eta kana pirang-pirang faedah kagunaan ala fawaida kana pirang ala fawaida segat muntahajumu goermun sorry entong ala fawaidi tapi ala fawaida kana pirang-pirang kagunaan atanapi faedah muhimmatin anu penting tata'allaku anu cumantel itu fawaid bawari emang kalau katana tata'allaku anu cumantel anu nyantel itu fawaid itu kegunaan teh biba dima kana sawarehna perkara pas ieu mah jero pisan moal jorang ieu pendidikan ulah tarik teuing atuh bisi kadengan ku barudak leutik tageuning dijelaskeun di dieu oge nantina judul oge geus kajelaskeun di dieu biba dima kana sawarehna perkara lin nikahi anu tetep pikeun nikah lin nikahi anu tetep pikeun nikah kelas salit deui minal harsi tina mina min bayaniyah minal harsi buktina tina masalah jima minal harsi buktina tina masalah jima lain zima ari jima teh nyaeta ngasupkeun nasabah kana parji kalayan sah ku asbabna ni nikah wa asrori auqatihi wa asrori auqatihi jeung pirang-pirang rahasia waktuna jima Allahu akbar ame temen ieu wa asrori auqatihi jeung pirang-pirang rahasiana waktuna jima atawa al harsi kadinya tah dirujukkeun wa tadbirihi jeung ngaturna jima wa tadbirihi jeung ngaturna jima wa tadbirihi jeung ngaturna jima wama jeung perkara wama jeung perkara lihil qatil abkari wama jeung perkara lihil qatil abkari anu tetep pikeun bentukna pirang-pirang perawan as dicaritakeun wama lihil qatil abkari jeung perkara lihil qatil al abkari lihil qatil abkari anu tetep pikeun bentukna pirang-pirang parawan gitu ulah gadis sebab setiap perawan pasti gadis tapi tidak setiap gadis adalah perawan ingat-ingat eta minal ajaibi buktina tina pirang-pirang keanehan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia wal asrori jeung pirang-pirang rahasia keanehan jeung pirang-pirang rahasia kitu dina Quratul Uyun ge dicaritakeun bentuk bibir seorang wanita aya anu lembut kieu tipis berarti eta nagenan ipis gitu aya anu kandel eta nage mungkin kandel laun pamegat jempolna agung berarti eta nage agung gitu aya eta teh mungkin kitu cenah ku pengalaman wallahu alam bisawab mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna ulah dianggap porno nya da ieu mah pelajaran gitu daripada naroskeun kanu teu apaleun gitu ya da ieu mah keur matina kitab aoskeun doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.